warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Nirwan Apandi dina pembelajaran Basa Sunda kelas 10 semester hiji dina materi narjamahkeun. Sateu acan urang ngawitan kana materi, urang tinggal heula kompetensi dasar materi narjamahkeun. Dina KD 3.1 nyaeta menganalisis aspek kebahasaan dan rasa bahasa teks terjemahan. KD 4.1 nyaeta menerjemahkan teks ke dalam bahasa Sunda atau sebaliknya dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan rasa bahasa. Salajengna aya tujuan pangajaran. Materi anu kahiji nyaeta ngeunaan perkara narjamahkeun. Dieu urang bahas naon bentenna narjamahkeun sareng tarjamahan. Tarjamahan teh sok disebut oge alih basa, nyaeta mindahkeun teks tina basa sumber atanapi asal kana basa sejen atanapi anyar. Narjamahkeun disebut oge nyalin atawa mindahkeun hiji basa kana basa sejen. Tah janten bentenna narjamahkeun sareng tarjamahan nyaeta narjamahkeun mah proses, pamitarjamahan mah nyaeta hasil. Lajeng kagiatan narjamahkeun teh kacida pentingna lantaran teu kabeh jalma ngarti atawa paham kana unggal basa nu dipake atawa digunakeun ku jalma sejenna. Upamana wae teu kabeh urang Sunda bisa ngarti kana basa Inggris. Kitu deui sabalikna. Contona pami urang nonton film barat anu nganggo basa Inggris, pami teu aya teks tarjamahanna biasana urang teu pati ngarti kana naon jalan caritana. Lian ti tarjamahan aya oge istilah saduran atawa nyadur. Tah pami saduran mah nyaeta narjamahkeun karya sastra tina basa asing ku cara nulad jalan caritana wungkul. Ari ngaran tokoh jeung latar caritana mah diluyukeun kana kaayaan di urang. Contona karya sastra Sunda saduran ti R. Sacadibrata. Di antarana wae Eunteung Wasiat, saduran dongeng Jepang tahun 1830 jeung Budak Timu tahun 1832. Salajengna aya padika narjamahkeun. Narjamahkeun teh aya padika atawa aturanana. Pangpangna kudu boga kamampuh dina basa nu rek ditarjamahkeunana. Upamana wae urang teh rek narjamahkeun basa Sunda kana basa Inggris. Tangtu we urang teh kudu bisa basa Sunda jeung bisa basa Inggris. Aya 3 kamampuh basa nu kudu kacangking mun urang rek narjamahkeun. Naon wae nyaeta anu kahiji kamampuh gramatikal. Naon kamampuh gramatikal teh? Kamampuh gramatikal nyaeta mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan, nyusun alinea jeung ngalarapkeun ejahan. Salajengna aya kamampuh sosiolinguistik. Tah pami kamampuh sosiolinguistik mah nyaeta mangrupa pangaweruh ngeunaan
hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Upamana wae dina basa Sunda aya istilah kacapi. Nah aya dina basa Inggris aya atawa henteu bahasa kacapi eta. Salajengna aya kamampu semantik. Kami kamampu semantik mah nyaeta mangrupa kamampu dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeun. Upamana wae dina basa Sunda aya babasan kurung batok. Naon tarjamahan dina basa Indonesiana? Nah bisa mun ditarjamahkeun jadi sangkar tempurung kelapa. Tangtu we ditarjamahkeunana teh kudu jadi bagai katak dalam tempurung. Nu hartina sarua jeung kurung batok nyaeta langka indit-inditan nepi ka kurang pangalaman. Eta kamampu semantik. Salajengna ku kituna unggal teks teh aya nu bisa ditarjamahkeun kalayan gembleng, aya oge anu henteu. Pangpang nama kekecapanana. Tau pamana wae urang rek narjamahkeun teks basa Indonesia kana basa Sunda. Misalkan dina teks basa Indonesia aya kalimah kieu. Aya contoh kalimah nu kahiji dina teks basa Indonesia. Kalimahna nyaeta matahari akan tenggelam. Pami ditarjamahkeun kana basa Sunda kira-kira janten panon poe rek surup, lain panon poe rek titeulem. Terus contoh kalimah anu kadua nyaeta kapan ke rumahku. Pami ditarjamahkeun kana basa Sunda nyaeta janten iraha bade karorompok, lain iraha rek ka imah abdi. Dua kalimah di luhur tarjamahanna mah duanana oge bener. Ngan rasa basana henteu beunang. Ku kituna narjamahkeun teh lain ngan bener kekecapanana, tapi kudu kapanggih rasa basana deui. Salajengna aya media anu kalintang pentingna mun urang rek narjamahkeun. Naon eta media teh? Nah, taya lian eta media teh nyaeta kamus. Nah, kamus asal kecap tina basa Arab anu hartina buku. Nah, kamus ngagaduhan eusi nyaeta ngeunaan harti kecap-kecap anu disusun kalayan alfabetis atawa nurutkeun runtuyan abjad. Dina basa Inggris mah disebutna teh nyaeta dictionary. Terus upama dipasing-pasing kamus teh aya 3 rupa. Naon wae nyaeta nu kahiji aya kamus umum. Mangrupa kamus nu tujuanana pikeun kaperluan umum, lain ngeunaan salah sahiji widang. Ku kituna eusina teh sok lengkap. Contona Kamus Umum Basa Sunda ti LBBS sareng Kamus Basa Sunda ti RA Danadi Brata. Anu kadua aya kamus dua basa atanapi dui basa. Mangrupa kamus nu nyebutan sasarua anana kecap dina dua basa nu beda. Contona Kamus Lengkap Sunda Indonesia, Indonesia Sunda, Sunda Sunda ti Budi Rahayu Tamsah.
sareng A Dictionary of the Sunda Language of Japa di Jonathan Rigg sareng Sundanese English Dictionary di R.R. Harjadibrata. Anu katilu aya kamus istilah. Nyata mangrupa kamus nu eusina ngamuat istilah-istilah khusus dina hiji widang paelmuan. Contona kamus istilah sastra Sunda ti Iskandar Wasid sareng kamus istilah elmuning basa Sunda ti Sudarya. Salajengna aya kecap serepan. Naon ari kecap serepan? Kecap serepan nyaeta kecap-kecap dina basa Sunda nu asalna atawa kapangaruhan ku basa sejen. Upamana wae tinu basa Walanda, Arab, Jepang, Inggris, Indonesia, Jawa jeung saterusna. Pangna kapangaruhan ku basa sejen sote sabab urang Sunda kungsi dijajah ku Walanda jeung Jepang. Kitu deui basa Arab. Alatan lolobana urang Sunda anu ngagem agama Islam. Tangtu we dina kahirupan sapopoena wawuh jeung kekecapan tina basa Arab. Ieu aya conto kecap serepan. Nu kahiji nyaeta Jawa Barat mibanda pirang-pirang potensi wisata. Kecap wisata asalna tina basa Kawi atanapi Jawa kuno anu hartina nyaba atawa ulin. Anu kadua basa Indung teh sahiji kakuatan jati diri jeung identitas hiji bangsa. Kecap identitas asalna tina basa Inggris nyata identity, hartina ciri-ciri atawa tanda. Anu katilu sakumna manusa nu ngagem agama Islam boga kawajiban pikeun ngadegkeun salat. Ari kecap salat mah asalna tina basa Arab, hartina nuduhkeun salah sahiji ibadah nu wajib dilaksanakeun ku sakumna umat Islam. Sakitu materi anu tiasa didugikeun ku simkuring. Mugia sadayana ngartos kana materi nu tos didugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.